Tos Bandungan barudak. Bismillahirrahmanirrahim. Bandungan repe. 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 Walaili demi peuting. Wama jeung perkara wasako anu asup ma. Jami uma tegasna sakabehna perkara dakhola anu asup ma alaihi kana lael peuting minad dawabi buktina tina gegermetan bumi wa ghairiha jeung salianti eta dawab. Surat Al-Insyikok ayat ke-17 nyaeta Allah Subhanahu wa taala sumpah ku wengi seperti ayeuna waktu wengi walaili hiji Allah teh sumpah teh ku wengi walaili demi wengi iraha ari wengi teh paja teh alki waktuna teh ti iraha nepi ka iraha wengi teh ka jam hiji ti iraha nepi ka iraha wengi teh ti maghrib ti mimiti surupanon poe atawa maghrib dugi ka matahari dugi ka bijil pajar sidik tegesna dugi ka subuh wengi teh ta Allah Subhanahu wa taala sumpah kunaon ku wengi hiji tah da Allah mah bisa alias menang sumpah kunaon ku makhlukna. Nu kaduana Allah Subhanahu wa taala sumpah wama wasako lain masako tapi wasako wama wasako Allah sumpah ku perkara anu asup eta perkara kana peuting. Naon perkara anu asup dina waktu peuting teh nyaeta minad dawabi bukti nama tina gegermetan bumi sila wa ghairiha jeung lianti gegermetan bumi. Jadi nu kaduana dina surat Al-Insyikok ayat sabaraha ayat 17 ieu Allah Subhanahu wa taala sumpah kunaon ku perkara anu ararasup dina waktu ku perkara anu ararasup dina waktu ku perkara anu ararasup dina waktu naon eta perkara anu ararasup dina waktu peuting teh nyaeta makana muntasiron bin nahar minal kholqi perkara anu osok ararasup dina waktu peuting teh nyaeta makhluk-makhluk Allah anu osok bertebaran dina waktu beurang. Apal bertebaran sok liar makhluk-makhluk Allah anu sok liar dina waktu beurang ari peuting mah ngampih ararasup. Ta makhluk-makhluk nu kitu ku Allah diangge sumpah demi makhluk-makhluk Allah anu dina waktu peuting sok ararasup. Saha wae contona makhluk Allah anu sok ararasup sok ngararampih dina waktu peuting minad dawabi cicing bukti nama gegermetan bumi terang gegermetan bumi hewan-hewan anu kumarayap di muka bumi
hewan-hewan anu sok berjalan di muka bumi. Eta hewan-hewan nu sok berjalan, nu sok kumarayap di muka bumi, dina waktu beurangna mah sok aya nu laliar. Tapi pas datang waktu peuting ngararampi. Contoh naon? Contoh hewan naon? Hayam. Hayam teh bertebaran dina waktu beurang mah bahkan kana teras batur. Nya. Menang ngepel teras urang teh geus bersih. Torojol hayam batur bertebaran dina waktu peuting, dina waktu beurang mah. Jadi we teras urang teh kotor deui. Ari waktu peuting kamarana ararasuk ngampih. Itu ku Allah terus dijelaskeun ieu teh kejadian-kejadian kieu teh barudak. Wal hawami jeung singa tuh. Calik. Sami singa ogen dina pas datang waktu peuting mah osok naon? Sok ngampi singa teh. Di hutan teh henteu naon? Henteu bertebaran, henteu liliaran. Wah, gue ria cicing atuh deh. Kurang ngaji teh. Ku naon ya? Wah, gue ria dan lain-lain. Dan lain-lain teh contohna teh seperti tatangkalan jeung laut. Anu mana ieu tatangkalan jeung laut teh di mana-mana datang waktu peuting mah osok indoma wasakana, osok kumpul jeung osok tenang. Tatangkalan ogen waktu beurang mah lamun aya angin osok naon? Osok bergoyang. Da kanaonkeun? Kaanginkeun biasana kitu. Pas datang waktu peuting eta angin teh sok cicing biasana kitu. Sabab waktu peuting mah angin teh osok rada tenang kabiasaanana. Tapi tidak menutup kemungkinan dina waktu peuting ogen aya naon? Aya angin ribut. Aya hujan badai angin ribut. Bisa. Kagalibanana dina waktu peuting mah osok naon? Tenang, tentram, ningali tatangkalan teh sok. Sami laut ogen dina waktu peuting mah laut teh osok naon? Osok jadi tenang. Kebiasaanana teh kitu. Intina mah kieu barudak beurang mah waktuna beraktivitas. Bahwa beurang mah waktuna naon? Beraktivitas berbagai makhluk-makhluk Allah, baik itu manusia ataupun binatang, bahkan tumbuhan, bahkan laut oge sami. Waktu beraktivitas. Pas datang waktu peuting eta makhluk-makhluk Allah teh dina waktu peuting mah dakhola alaihi ngararampi indoma wasakana kararumpul di tempatna masing-masing jeung tareng-tareng alistirahat. Itu Allah Subhanahu wa taala sumpah ku dua perkara dina ayat ieu. Dina surat Al-Insyikok ayat 17 kunaon cenah? Ku peuting jeung ku makhluk-makhluk Allah anu osok ngampi dina waktu peuting.